أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Oh ya Rabbi, tabaruk kata ayat dongeng zaetik waktu mama satibi pupus gentur Allah yarham ayah santrina kabagian eta santrina teh urang Cianjur paling nakal jasa bisa ngaji mangan santri teu boga gitu bae nakal teh artina teu akur jeung wejangan mama ai maot nyana kabagian kolorna kabagian nyana ta kudeugel meureun mantap kitu ge deugel kabagian dipake kamodelanana asal make calana eta da jam 1 hudang bae asal jam 1 hudang lamun teu make eta henteu asal jam 1 hudang terus bae tuh salat kabelah dieuna terus ngeunaheun ibadah teh eta kolorna doang kolor eta pokona mah asal geus teu diseuseuh inum bae geus urang ujian eta kolor ya Allah tak kelain sambarangan ahli ibadah pohara jasa itu kaos Ki Hairun teh ka dieu ka Abah Ki Hairun terus ka Ki Ahmad kaos bagus nu mantap kula nyaho sok dipapake barolong ka dieu kula sok nanya bah eta kaos barolong gitu atuh padahal mah loba nu sejen cenah teu nyaho cenah barolong sok dipake bae mending mun di imah bae deuk ka mamana ge make kaos eta barolong jasa itu awalna mah teu ngomong-ngomong ka belah dieu nama ngomong ieu teh Ki Hairun cenah terus ka Ki Ahmad ku Abah ieu kaos ieu Masya Allah jadi makekeun tabaruk urang mah hayang ge urut artis mun aya Oma Irama tah kakarak eta bah paling dibagikeun dilelang sama kos kitu mah lain binar jadi urang jadi pinter ngawih engkeuna ka ditu insyaallah beda-beda kebanggaannya urang lamun guru urang ahli ibadah maot sir be hayang tabaruk batur beuh harayang tapi lamun artis maot urang mah teh hayang diberi embung aing beusi tepa batur beuh perbut masyaallah eta Elvis waktu maot petna doang sabaraha hargana petna doang pet Elvis miliaran John Lennon mah kamari ieu dah sapatuna doang mahal lagi bah naon gitu ngaranna miliaran sapatuna Masya Allah luar biasa eta batur mah kararitu ke zaman lady day eta jilbabna mahal jadi dipake ku lady batu geulis dipake ku si inem mah dari si bayem tungtungan eta mah lain urusan bagus jeung gorengna nilaina sulit dicaritakeun lantaran aya penilaian tersendiri terhadap benda-benda atau pakaian ai urang mah sakadar tabaruk doang malah kabelah dieuna sok disimpen we aya jubah baheula tuh di Syekh Mubarak di Cisoka eta jubahna teh apa lamun make jubah eta teh hiji giat bae nomor kadua mun ditembak teu teurak jubah Syekh Mubarak kabelah dieuna terus diperebutkeun akhirna disimpen sanggeus disimpen kabelah dina leungit bae sanggeus leungit teh sok aya sorangan tadi tihang jubah teh anu kaberenehan mah sok aya di tihang tah eta jubah Syekh Mubarak teh hiji mangsa aya nu kaberenehan dicokot ku nyana orenganan teh nu nipu jubah dirinya teh mah datang ka kuari jubah Syekh Nawawi aya keneh jubah Syekh Nawawi kuari aya keneh jubah Syekh Nawawi berarti 200 tahunan tadi dia tadi Lampung Gunung lamun urang kadinya ka anak incuna
Minta nginjem dan cincin aya kena cincin anu keur sok dipake ku minantuna waktu minantuna nulisna dicarekan tulis gitu bagai jenis angel jasa Syekh Nawawi ka minantuna teh ngaranna Najihun ngel sih menulis gitu bagai itu mah sekali deui ditanya encan sekali teh pakai cincin teh pakai cincin nulis sorangan maka cincin eta teh jadi bari peureum ge leumpang beta sileungeun teh masyaallah coba urang ge meuli cincin tadi mingguan dipake teh peureum bae ya Allah eta aya naon atuh geus kitu bae teh dinanaonkeun ku si Nawawi ge marilu bae eta mah hadam-hadam teh kamari diinjem tahun kamari anu nginjem kiai orang Serang sudah di tabaruk aya wiridan penting teh ngan ngahikmat kiaina di Serang bebeja ka kula pakelah kunyana isukna dianterkeun deui teu kuat cek teu kuat teu bebeja nya pokona ulah sambarangan cenah mah jubah kula ge hampir bae hampir teu kuat tah eta Syekh Nawawi jubahna ku aya leutik Syekh Nawawi jubahna berarti awakna leutik kaya jangkung gitu sebab ningali dina jubahna teh kitu nya masyaallah da ieu Kangjeng Nabi teh kos kitu panahnu nagziluha cenah ku kami masuk di sesuai teh jubah teh lil marda yustasfa biha supaya tabaruk supaya cagi tuh kitu wazadal Bukhari fil adabil mufrad makana yalbasuha Kangjeng Nabi teh ieu teh sok nganggo kana eta jubah lil wafdi pikeun nampi utusan mun aya utusan ti Yaman aya utusan ti Mesir aya utusan-utusan tamu-tamu Kangjeng selalu make jubah eta berarti Kangjeng Nabi teh peduli artina Kangjeng Nabi teh ya kitu tanggap mun aya tamu atuh henteu saayana biasa Kangjeng wal jumati jumaah make jubah Kangjeng Nabi ieu mah jumaah jeung ka kebon eta keneh bae di warung eta bajuna jumaah eta ulah jumaah mah biasa sigrek elehkeun kiai habek ke jubah orang udang-udang masyaallah dari Kangjeng Nabi wahara luar biasa jadi Kangjeng Nabi selalu nganggo jubah nu jubahna dipayuna di dieu jaebna kerahna ka dieu da eta teh dilapi di sisian ku dibaj kemudian itu pananganana di dia nganggo sutra terus kahandap lagi sisina nganggo sutra eta ku Kangjeng hadir teu naon sakitu bantah dina tafsiran hadis lain hadis ieu di tafsiran ukuranana 4 jari ya 4 jari teh eta teu meunang leuwih ti 4 jari bagus nama 2 jari si sutra na teh jadi ukuranna ulah leuwih ti 4 jari gedena nu bagus mah setengah ti 4 jari jadi 2 jari geus 2 jari doang segede kieu jadi dilapis kiri kanan eta teh jangan hormat tamu sebab tamu teh utusan Allah geus urang ngahormat lain hayang ka alam tapi ngahormat ka anu ngutusna Allah Subhanahu wa taala. Urang salat Jumat dipiwarang ku Allah bunga luar biasa lantaran wayana salat Jumat per mingguna dosa-dosa urang caroplok ngahormat urang make jubah urang sedemikian rupa. Ya Allah. Besok aya nu ngomong sia sok-sokan segala. Ulah urang ada yang ngomong gitu terus pokona make jubah terus. Itu bae jadi engkeda kula masuk ingat ka dongeng Gus Dur teh aya jelema ceramah make pakaianna biasa bae aya supirna make jas kan balik teh atuh panitia ngeupeulanan ujang kiai ka supir ujang supir ka kiai salah kostum eta teh ke kiai teh kabeneran ieu keur di pangajian enggak bahas ikhlas pas enggak bahas ikhlas datang ka ieu mah teh dibuka ya gara-gara ngabahas ikhlas jadi kieu jadi nyana teh teu kuat isuk dan nanya ka supirna "Pir sini ada apa sini lo emang yang nyawa teh dia dibere sabaru keur peuting oh itu mah urusan panitia cak supir teh geus nyahoeun nyana ge salah ieu mun di dituna bae ti kudrat lain kudrat kitu aing mah nanyakeun sia sabaraha diberena moal dicokot ku aing ge gitu kote lumayan jadi masa juta aja yang hak supir itu izin mas ya
Tungtung mah ojol pan kiai. Ojol. Tah ieu jeung siang meureun hinyang aing. Cik, cok supir teh teu bisa kitu. Tajakeun ke ka panitia ka ditu. Tanyakeun ku supir teh bener salah. Di mana ya letak kesalahanana? Orang supirna make jas, make sorban, ai kiaina make gitu. Baju biasa tuh make sorban. Salah kostum. Ulah sing ade. Kesalahan. Masya Allah. Ya Kangjeng Nabi sigeng make jubah. Masya Allah luar biasa. Kabelah dieuna pakai istisqa. Ya Allah, hayang amat munaina ayatnya meneting mereni luar biasa. Ngan Gus ka mana ngan aya sendal we kan aya tarumpah diaman. Tarumpah Kangjeng aya kan. Tarumpah Kangjeng Nabi teh aya kan di naon kitu diamankeun diaman mantap diaman kumaon eta suarana pohara mah jeung dipake ka sieun orang aya tarumpah Kangjeng aya nu ngamankeun. Jadi Habib tiba heula teh datang aku dirahasiakeun tapi dirahasiakeun ngan aya. Masya Allah, bejana cenah eta nu kamari dicaritakeun Habib Umar teh pernah nginum cai tarumpah. Ku bapana dibuka dikagelaskeun caian diinum. Ku ari jakorikul adat. Bisa hiber. Atuh coba eta nya mun ka urang diinum-inumkeun we kitu salah enggak? Ai hese mah tarumpah Habib rojak bae. Aduh, Masya Allah, karim. Hatta al-mana al-ijmali, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal kutubu Ibnu Masyis radhiyallahu anhu. Ucap siapa kutub Tane Ibnu Masyis muga nilar bener safallahu anhu saking Ibnu Masyis ing lafaz haqiqatus syarab ay khamrul mahabbah mazjul awsaf bil awsaf utawi hakikate ma'rifat kang kaya umbean ay khamrul mahabbah tegese demen ing Allah kang wis dadi ma'rifat kang kaya sajeng ing dalem pada ngababokeunane iku mazjul awsaf bil awsaf sarube pirang-pirang sifat kalawan pirang-pirang sifat wal af'ali bil af'alan pirang-pirang pagawean kalawan pirang-pirang pagawean wal asma'i bil asma lan pirang-pirang aran kalawan pirang-pirang aran wal anwari bil anwar lan pirang-pirang cahaya kalawan pirang-pirang cahaya ila akhiri kalami nutugakeun sira teka maring akhir kalam Ibnu Masyis wal maqsud bil anwar zatul lan utai kang den maksud kalawan anwar iku zat bizat kalawan zat wa ma'nahu al-gaibatu wal wa ma'nahu lan utai maknane mazkur iku al-gaibatu sirna fillah amma siwa ing dalam Allah saking barang kang tetep salian Allah. Urang menyaritakeun urusan komponen radio kudu ka mekanik kudu ka Haji Maman nyahoun nyana nyaritakeun urusan motor komponen-komponenna kudu ka bengkel nyaritakeun mobil kudu ka ahli ka baud leutik bakal nyahoun nyaritakeun urusan ilmu nahu Imam Sibawi nyaritakeun urusan ilmu fikih ya belah dieuna atuh eta Imam Zainuddin Malebari kabelah dieuna teruskeun ku urang kabeh eta bakal capetang mun urang nyaritakeun ilmu tasawuf ya deui Imam Kusyairi Imam Ghazali tokoh-tokohna eta teh ya nu kebogaan silsilah kitu pasti lantarannya nama carita teh lain sakadar carita kurasa mentak beda-beda engke perasaan para wali
Dina geus usul ka Allah teh aya nuku di makom tobat, aya di makom qanaah, aya di makom zuhud, aya di makom ridho macam-macam. Oke, penemuan-penemuan keur suluk usul ka Allahna tergantung kumaha wali-wali eta nu ngarasakeun. Itulah penemuan-penemuan para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu engke mun jadi wali berarti nyana jadi badal teh ganti. Allah nyieun utusan ka Kangjeng untuk menyampaikan risalahna melalui seorang rasul akhir zaman ialah Kangjeng Nabi Muhammad. Tidinya nyieun deui make utusan Kangjeng para wali-wali Allah di zaman sahabat zahiran wa batinan. Engke tidinya ngamuridkeun deui terus nu titah nyampaikeun teh adalah tetep bae jelema-jelema pilihan Allah. Anu nyana nyahueun kana rasa ibadah, kana ngeunahna ibadah. Kadeuleu Gusti Allah teh. Ta etalah jelema anu bisa nyampurnakeun syariat, nyampaikeun syariat nu bakal dituturkeun teh nu karek itu bae. Adapun nu lain-lain mah eta mah mun cara dina wayang mah ngan saukur tukang rebab. Tukang nu aya nong nang teh anu kadang-kadang. Nah. Lain anu sok ditaban tong teng. Ah gampang nyawan we aya sok mah. Di lain-lain sebagainya tetep bae nu ngamaenkeun mah dalangna aslina. Tah kitulah variasi dina agama geus sarua bae. Tetep bae engke aya anu naon kitu ngaranna pemeran utama, aya anu pendukung-pendukungna. Nah, ieu seorang kutubul aulia Ibnu Masyif radhiyallahu anhu nyaritakeun haqiqatus syarab bahasana ge makrifat eta lir teu beda jeung inuman arak. Dina pada sok ngababokeun. Makrifat eta mabok. Kitu keneh inuman mabok. Dina pada ngamabokeunana akur ekstasi ngaranna. Bahasa ekstasi teh eta teh bahasa ilmu makrifat. Iktasa leng sirna. Mun urang nyaritakeun dina ilmu tarekat dina ilmu tasa aya bahasa iktasa. Iktasa teh bahasa mahanana sirna. Sirna teh hartina leng tina urusan dunia inget ka urusan Allah, datang ka sakron mabok eta iktasa. Nah ku urang Amerika mah dibacana lain iktasa jadi iktasi. Dibaca ku urang Indonesia ekstasi. Gitu. Jadi ekstasi teh kos gitu. Tete teh leng-lengan. Habis dia sering ekstasi. Kan jangan nama mabok surutu. Masya Allah. Da ieu bahasana ge haqiqatus syarab aya khamrul mahabbah. Mahabbah yakni ma'rifat lir teu beda jeung khamr dina pada mabok. Ma'rifat teh mabok. Lantaran geus teu kadeuleunan naon nu kadeuleu teh Allah ma'rifat jasa ta ka Allah teh geus nyahueun jasa. Ka kiceup-kiceup ieu teh nang ti Allah. Lain ku omong rasa, urang ketika kiceup boga rasa ieu teh nang Allah. Urang boga ngadenge, lain ngomong tah ieu dedengan teh ti Allah, lain ngomong boga rasa dedengan teh ti Allah. Eta teh baba mabok, bakal mabok. Okos urang, teng we kapanggih jeung ka boga urang, saenggeus ka boga urang, ngomong nya teh adenya balik teh ka urang teh hati-hati ya. Ya, hati-hati, saya doaku menyertaimu. Eta teh datang ka imana ge. Hati-hati ya, doaku menyertaimu. Eta de ka WC ge de ka hati-hati ya, doaku menyertaimu. Eta teh karasa. Neuk dahar doaku menyertaimu kadek ngising-ngising. Doaku menyertaimu keur salat Allah teu kadeuleu, nu kadeuleu doaku menyertaimu. Tah eta teh rasa nikmat amat eta bahasa teh. Ekstasi teh jelema kos kitu teh. Leng sirna. Keur dahar ge ngahaneng, asa kumaha ku bode ewe ngahaneng.
ekstasi. Saya teh eta nikmat ngadenge kitu teh nikmat eta bahasa. Hati-hati. Doaku menyertaimu. Masya Allah. Bari melambaikan tangan teh. Ya Allah. Ya Rabbi. Kata leng. Tah. Eta teh keur carita ka makhluk. Kuari maka Allah. Instruksi Gusti Allah teh teng ku urang dilaksanakeun. Cegahan-cegahanna dijauhan. Tetep bae hese menempuh ilmu marifat madalain ku syariat. Menempuh marifat mah tetep bae hakikat mah kudu ku torikot bae. Syariat mah ngan sakadar hiasan hungkul tah mah. Tetep bae kudu ngaleungitkeun syariat. Lamun bacikane make syariat mah moal bisa datang ka hakikat, sakebelna datang ka paeh di syariat bae. Ya kudu ninggalkeun syariat, ngan ninggalkeun lain berarti teu salat, lain berarti teu wudu, lain berarti teu tahajud. Perasaan eta kudu kumaha tuh? Kieu nu mentak cak di dieu mazjul awsaf bil awsaf. Makrifat eta nulir teu beda jeung inuman, datang ka hakikatna. Ta eta teh campurna sifat ku sifat. Kitu pagawean jeung pagawean, ngaran jeung ngaran, cahaya jeung cahaya, terus tepi ka akhir. Eta teh hese. Tapi lamun urang boga guru mah moal. Mulai urang tek beat. Ya, oke. Siap urang teh rek suluk, mangga berangkat. Ibadah zikir ngaranna. Naik teng berbagai latifah. Kuari maka zikir, maka tafakur. Gas. Kuari make muraqabah. Panjanglah keur carita muraqabah mah. Ieu mah keur carita hiji bae ngamuraqabahan Kangjeng Nabi. Wa bi Ahmad bi Muhammadin wa bi Ahmad takadituna. Eta keur carita kitu bae. Urang teh kuari mah datang ka muraqabah Kangjeng Nabi Muhammad. Malaikat heula wilayah saebul malaikat terus kuari mah kitu ka Kangjeng Nabi bae heula. Kangjeng Nabi. Teu bisa langsung ka Kangjeng Nabi. Teu bisa ka guru urang heula. Guru urang teh di muraqabahan ku urang tengah peuting teh. Guru urang teh di muraqabahan akhlak guru urang ka guru bae heula. Engke katurutan. Lamun urang ngalawudu teh mah guru urang ngalawuduna kieu. Urang mun salat teh mah guru urang salat dage tingkahna kieu. Ka guru bae heula. Mentak ieu ku Muhammadiyah mah ditolak ke takos kitu teh pajar murtad. Muhammadiyah mah jeung Persis teh kudu lain urang teh ka Allah ngan deuk niru langsung ka Kangjeng Nabi di muraqabahan lantaran teu kazamanan Kangjeng Nabi nu kazamanan guru geus guru urang berpakaianna salatna wuduna tengah peutingna dan lain sebagainya ningkat meureun komo guruna naik deui komo guruna datang ka Abdul Qadir teh komo guruna durung komo guruna datanglah ka Sina Husain ka Sina Ali keur da kakarak datang ka Kangjeng Nabi. Di bujeng enggalna bae mah. Proses sampai datang ka sabaraha taun teh. Di bujeng enggalna tek bae mun dieu Kangjeng Nabi kumahanya. Mun papah Kangjeng Nabi ku urang teh niru ka Kangjeng Nabi. Mentak nu bodoh mau bisa jadi wali. Moal sekolah ieu kuliah lah sadyana teh di IKIP moal bisa di UIN atuh. UIN teh naon teh kuari mah? Rohim teh nyawan UIN aja. Itu di ITB dan moal bisa lantaran ngamuraqabahan. Bab muraqabah, pat ieu jadi wali teh kudu muraqabah. Urang lempang. Bayangkeun urang teh Kangjeng Nabi. Lain urang aku Kangjeng Nabi, urang teh berhati Kangjeng Nabi. Engkena kadituna teh kadituna wali Allah teh aya nu berhati Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi, aya nu berhati Kangjeng Nabi Musa alaihi, aya nu berhati Kangjeng Nabi Muhammad alaihi. Nah, eta mah kumaha karakter masing-masing. Ngan kabeh ge ngamuraqabahan Kangjeng Nabi heula. Jadi ke mun make pakaian mun kaca Kangjeng Nabi mah mun ngaca teh sok maca doa Allahumma hasin khalqi fa hasin khuluqi. Geus urang teh ngabayangkeun Kangjeng mun ngaca teh jeung tilok kebel Kangjeng Nabi mun ngaca, tilok aya sajam ngaca. Ya Ustad Ondo paling masuk ngaca. Undahar teh ngabayangkeun Kangjeng Nabi mah ngabayangkeun urang teh asa jadi Kangjeng Nabi. Lain ngaku asa mun urang Kangjeng Nabi kumaha. Ieu hasil muraqabah heula ini hasil muraqabah. Mun urang jadi Kangjeng Nabi teh kudu kumaha ieu?
kudu kieu berarti. Kanjeng Nabi sih ngarokoban teh nya. Terus Kanjeng Nabi teh terus per detik per menit. Kulemna kumaha Kangjeng, papahna kumaha Kangjeng. Terus ka wudu-wuduna mun wudu Kanjeng Nabi kumaha dina hadis teh we ti guru. Terus mun wudu kumaha mun. Terus tah lamun urang tengah peuting kredak sieun Kanjeng Nabi cuma jatara sieun. Kanjeng Nabi mah tarasieun sa Abdul Qadir ge dileuweung teh dileuweung 3 tahun. Teu kasih ku aing jadi sieun pan aing teh ieu teh nuturkeun anjeunna kok bake aya sieun sagala. Bayangkeun bahwa urang teh Abdul Qadir mun kitu teh moal sieun kayak gitu. Moal sieun. Urang isuk ge urang ganti aing ngaran Abdul Qadir lah. Eta kok kitu teh. Bayangkeun eta teh muraqabah encan datang teh. Encan ngan ngabayang-bayang heula engke ge bakal aya giat sorangan. Bakal aya giat sorangan tengah peuting Kanjeng Nabi mah tahajud wae gitu Allah. Urang teh ngabayangkeun Nabi lain ngaku. Kieu Kanjeng Nabi teh ai peuting teh tahajud. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Giat kege urang teh. Terus saya nuturkeun Kanjeng Nabi. Eta moal bisa kitu mun teu ti guru heula. Guru urang heula nu dibayangkeun. Guruna deui, komo guruna deui, komo guruna deui. Teng datanglah ka Kanjeng Nabi. Engke mah Kanjeng Nabi ge leupas. Tak, jak Kanjeng Nabi mah makhluk. Ih kaholik we ka Gusti Allah. Ngan eta teh moal bisa langsung kitu mun teu di muraqabah heula. Teng 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 teng. Mantap kudu boga guru. Deuk niru saha? Eta lamun cumplang-campling teh mun cumplang-campling make kamera nu ditiruna saha? Niru saha heula nya da ieu keur sulukna teh deuk kukumahaan heula. Kudu aya nu ditiru teh keur tingkah kumaha nya teh niru saha. Muraqabah teh pan gitu muraqabah. Teng mulai di muraqabahan teh ku urang guru urang berarti urang bertingkah guru nu mantak baheula mah guru make kopiahna miring muridna miring kabeh. Miring kabeh geus kanyahoan lamun jarah teh ka kiai anu sia murid anunya muhun cenah. Di mana nyawana kopiah sia miring. Ya, bari ge kanyahoan teh. Kanyahoan sia murid anunya, kanyahoan gimana gitu? Di dieuna sia tah aya tim suksesan. Ya itu kanyahoan dia saja. Kita tiga ikut aya tim suksesan tadi dia lagi mereka. Non gara-gara non di dia. Lu tempel kita. Hah? Non? Ulah sok bohong ya. Saya tak gitu kanyahoan we. Nah iyalah ikir cerita ilmu hakikat. Moal bisa datang heula ka hakikat kecuali orang niru ahlina heula. Jadi kudu niru ahlina. Nah dengan kata lain muraqabahan heula. Jadi lamun teu akur jeung guru angel keneh. Guruna ge geus bisa nganilai budak teh teu akur jeung aing cak guruna angel keneh ka jeung hukum. Ieu akur ieu jeung aing. Nah, mulai deureuh sebab eta zahir teh adalah kaca batin. Selalu kitu di tarekoh mah, selalu kitu bae kajian kumaha ge. Terus naik ka guruna deui bisa ngaleuwihan guru teh kanyahoan ku guruna. Murid ngaleuwihan guru kanyahoan ke bakalna. Kanyahoan tak si guru mah lantaran geus mengkristal batinna teh bersih. Jadi naik turunna batur teh kanyahoan teng teu ka udag ku aing si eta. Bakal kanyahoan tak ku guruna sorangan ge. Terus muraqabah tak ieu urang muraqabahan Kangjeng Nabi beheulanan mun keur dahar Kangjeng Nabi mah mun engke isin sorangan urang isin ieu leuwih ti Kangjeng Nabi ngaleuwihan ti Kangjeng Nabi teh artina leuwih-leuwihinana jak Kangjeng Nabi mah teu kieu engke ge urang lamun keur sare di kasur ge hayang ngolosot ka handap atau ka pamajikan ngolosot heula atuh tangan ke kadituna jak Kangjeng Nabi mah nyandung. Nah, kalau bahria ya cak pamajikan bari turutan teh mah. Muraqabahan Kangjeng Nabi teh kos gitu. Keur dina kasur ge keur dina kasur urang inget ka Kangjeng Nabi pan. Urang inget Kangjeng Nabi mah teu kudu diuk bae, teu kudu di masjid bae, di luhur kasur ge bari kieu bae. Hate tamat. Kangjeng Nabi mun sada teh kieu jadi teh Kangjeng Nabi mah tara di kasur. Pernah aya nu mawakeun kasur ge pake calik we ku Kangjeng Nabi teh aya dikatamukeun. Ieu aya aing mah ieu kos kieu pan di kasur bae. Tak mulai isi kolosot ka handap bae urutan Kangjeng Nabi. Mulai teh kreup Kangjeng Nabi tara lila kulemna tara lila sarena. Teh urang menta ka Gusti udangkeun bae atuh teh jeung hiji teh udang tek.
Anjing Nabi muayah kieu teh langsung sok siram wudu sok mandi sok langsung tahajud nurutan. Ieu teh Kangjeng Nabi mah sok salat. Haju kita mah sok datang ka subuh kala salatna. Ngagoler heula sakedeung haju subuh. Menang 3 poe urang ka rumah sakit. Kitu ieu keur carita lalakon ibadah sesamarangan. Lain ngadepluk bae di kuburan kan datangna memonon. Memonon atuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Enak ya, kiai minta cai cenah kunaon? Anak kula ibadah bae. Di mana ibadahna di kuburan? Di kuburan mata di kuburan Abah Kiai cenah kuari nyap-nyap. Kumaha ieu ngajampeanana. Sanunita tuh di kuburan bae. Cek-cekna cenah hayang ibadah nu mantep jasa di kuburan bae. Jeteu ditah di kuburan ibadah mah. Di masjid, di musola, di imah, teu di kuburan ka kuburan mah sakedeung bae hadiah nyambungkeun diri bawa urang teh resep geus sakitu teu kudu ngadekluk bae di kuburan. Eta cerita dina hayang keris, paingan atuh. Aya yang keris maka ditu bae tah kapangodokan nyieun habak atuh. Nang neng nong hayang eluk sabaraha bisa di dinya. Eta salah bae, salah. Jadi lain kitu. Ibadah mah di jero kamar ge sorangan, bari ngedeng we kieu, bari ngedeng bari tafakur, nafakuran guru. Sok ngamurokobahan guru, naonna bae hayu kurang engke ge asup ka jero hate. Engke urang niru. Kan urang mah kuari jadi ustad teh niru bupati. Niru bupati, Pak. Tuh, nyana ta kajeun kumaha ge. Baju nu ditiru, baju bupati, calana nu ditiru, calana bupati. Haji podoli nginjen kenong nate sagede kieu. Nginjem jagana teh jang supaya batur saririeun mah pantolol eta kos gitu. Ye nanaon. Jadi berarti ustad atau kiai berarti bupati, berarti ngamurokobahan bupati tanya. Kajen ku kumaha ge. Kamari tah Habib nu mantak make iket eta ngamurokobahan dalang nya na. Eta kumaha di murokobahanna bae ku nya. Engke je bakal nyurup eta budak nu mantak make lepis, haju lepis teh merecet, haju lepis dan jasa merecet barolong mani geus hese. Mongona teh ketak jasa aya we ge ka dieu make lepis ieu geus teu bisa diadukeun ieu. Teu bisa diadukeun. Haju putih deui jelemana, nyingsat bujal mah kadeuleu. Masyaallah, masyaallah. Sakula teh inget ka Habib Rozak, mun aya Habib Rozak jadi oomean ieu. Eta datang ka eta teh nyana teh niru saha pasti anu ditiru. Muraqabah kan berarti tak ikir pada urangna bae ibadah teh teu sambarangan muraqabah teh heula kos kitu. Muraqabah teh nginyen-nginyen ngintip-ngintip aya 20. Engke nu dimuraqabahan ku urang teh. Nah engke salah sahijina ieu muraqabah teh malaikat, Ka'bah, Baitullah, kabeh bae terus. Tah ieu di antara Kangjeng Nabi Muhammad. Ieu keur carita endeut ngamuraqabahan Kangjeng teh moal bisa langsung ka guru heula. Muraqabahan buat niru urang teh ka guru, niru pun engke jadi badal. Niru teh ka Kangjeng Nabi. Tak engke geus ciples Kangjeng Nabi, beleke Kangjeng Nabi. Geus hampang jasa ka dituna. Geus jadi badal engke bakalna. Otomatis terus gitu. Nah ieu keur carita datang ka hakikat hakikatus syarab khamrul mahabbah ieu teh mazul ausab bil ausab di dieu nama nyampurkeun sifat urang jeung sifat Gusti ngan make muraqabah heula moal bisa langsung kos kitu kecuali ngamuraqabahan nu sesuai aturanana dina ilmu thariqah. Kitu kene pagawean-pagawean eta lamun dek di hiji-hiji mah kieu Kanjeng Nabi Gusti Allah teh ngabogaan sifat Rahman, ngabogaan sifat Rahim. Eta teh ku urang teh dituturkeun Rahman Allah jeung Rahim Allah sehingga ngahiji di jero diri urang. Jadi urang teh kuari mah kacampuran, ngahiji sifat Rahman jeung sifat Rahim di diri urang. Jadi wali. Ke situ teh. Kitu kene af'al, kitu kene kitu asma. Asma Allah, walillahil asmaul husna. Nah, eta teh sifat-sifat Allah hiji-hiji na teh kurang ditiru-tiru sehingga ngahiji jeung urang. Nah, ieulah nyampurkeun asma kana asma, anwar kana anwar teh zat teh. Terus kabelah dituna panjang kene ieu caritaan teh bahkan di hiji-hiji dina uraian Ibnu Masyid maksudna anwar teh zat bi zat makna nama al-ghaibah sirna.
Urang teh geus berat ka Allah pan urang bergeser kuari mahabbahna 1% naik ka 2 lantaran di muraqabah naik ka 3 naik ka 4 naik ka 5 naik ka 50% geus setengah tah cinta urang ka Allah jeung di luar Allah geus 50 berarti setengah naikeun kurang tek nah asal geus 60% bae geus aya leng-lengan sirna gaibah teh samar geus geus akur jeung manusia biasa nah kuari naik deui geus al gaibatu fillah sirna di jero Allah maksudna geus amasiwahu pohoan kasalian Allah naik 70 naik geus bisa ditanya urang geus jeung Allah bae persentasena teh geus gedean ka Allah sakumaha tadi mata hate teh dedeleuanna geus ka alam nu itu mata ieuna geus dipareuman teu dedeleuan ka dunya sakumaha tadi ieu teh duit lamun ku urang diusahakeun cek pikiran urang jeung cek mata urang bakal untung tapi make mata hate maning disedekakeun bae didepositokeun lieu di akhirat bae tah eta mah pagaweana mata batin nu kos kitu mah lamun diusahakeun make mata ieu make pikiran nu kuari tapi lamun disodakohkeun bae ye ka kiai ye disodakohkeun ka fakir miskin ye disodakohkeun ka masjid ye ta eta teh lain bergeser haju eueuh ngan eta teh digeserkeun didepositokeun jang akhirat nu ngeuneuleuhna mata batin nu urang-urang kene bakal kapanggih mun diusahakeun mah kapanggihna di dunia lamun dikaditukeun mah kapanggihna engke sabada maot katinggal kitu bae ngageserna kumaha tek bae cek diri urang aya aing awak resepan ka mana ayo coba cek boga duit bari 100.000 1 juta gedean ka mana ye 1 juta ayo lamun ka masjid berarti ieu sia luar biasa cintana ka Allah lamun haju dibelikeun ka neko-neko